Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing para siswa sadaya, wilujeng papendak deui sareng Bapak dina materi basa Sunda. Insyaallah dina daget ieu Bapak bade medar ngeunaan analisis hiji novel. Novel nu bade dipedar eta ngeunaan novel Baruang Kanu Ngarora. Sata can hidup nganalisis ieu novel, tangtu kudu ngadangkeun heula eusi novel Baruang Kanu Ngarora. Pek regepkeun. Ieu salah sahiji kutipan novel Baruang Kanu Ngarora. Baruang Kanu Ngarora karangan Dekar Diwinata. Barang breh nyidampi nenja nyirapiah datang ka bengong. Bet jadi geulis ka bina-bina, bijil cahaya meni mancur. Turug-turug geus lila teu papanggih. Bareta mah can bisa ngomong maneh, ngomong dina jero hatina. Sameureun we Om Kusman menika kelopokan pelae ka nyirapiah da sakieu geulisna. Ceuk nyirapiah, "Salik Mbi, nyadak naon eta teh?" Walau nyidampi. Rupi-rupi bae lis, aya sinjang, aya kekemben. Sing ningalian, ieu bogoh ya samping kebat, sabaraha pangawasna? Eta mah teu kirang ti Rp25, meserna oge 22,5. Bu, nah maha-maha teuing. Teu kenging Rp15. Teu kenging lis, meser oge tebih keneh. Sareng ieu embing ngabantu nalepen lucu pisan, pantes dianggo ku Elis teh. Geura anggo dina jariji. Tuluy ninggang kana rema anu sakitu manisna, geura tingali eta belianana meuni nyut. Cahayana kuwung-kuwung, merah delima, anu di tengah sakitu lucuna, manis siga amis, kulit koneng kasipuh ku watang emas, menengah gempur. Ceuk nyirapiah, "Edas, Mbi mah kutiasa mah pantes teh, sabaraha ieu teh pangawasna?" Ari pangawasna mah mung Rp25, da belianan oge nya lalembut tapi aralus, teu aya nu paut, merah delimana oge bangsana sae. "Ah, maha teuing Mbi. Teu kaduga artosna oge, ongkoh ari ali mah goreng-gorengna oge geus gaduh. Ngan eta bae samping kuring meuli hiji, lamun dipapareun Rp20 kitu ge. Mangga bae lis. Dimurahkeun etang-etang haturkeun sawareh, kanu sanes mah moal dihaturkeun. Ari eta lelepen, upami palai mah mangga bae montong digaleuh. Montong digaleuh kumaha? Mere nya ngahaturanan. Ah, Mbi masok ngabobodo kaos ka budak. Ih, sanes kitu. Ari sayaktosna mah Mbi teh jabat tirek dagang bari ngemban dawuhan Om Kusman ka Nyai. Saurna palai wawuh. Upama Nyai kersa wawuhan sareng anjeunna mangga eta lelepen teh ngahaturanan. Dan nyana mah eta teh kagunganana lain dagangan. Nyirapiah sajongjonan mah ngahuleung bae. Tengah jawab, geus kitu pok ngomong, saha Mbi ari Om Kusman teh? Ah, Nyai mah mamandaluan, piraku teu uninga kapan putrana Juragan Demang. His, kurang mah daek lolong teu acan tepang. Ari jenenganna mah nyaosok we nguping. Nah, ada itu mah uningaeun ka Nyai. Pantes bae da pamaget mah sok ancelongan. Tidinya kusiwa nyidampi nyokot potret Om Kusman tina pesak baju kutang. Sareng disodorkeun ka nyirapiah, bari luak liuk ka tukang. Bisa aya nu ngawaskeun. Ku nyirapiah ditampanan bari imut, tuluy diilikan, didangdak dengdek, ngomong na jero atina, sok komo teuing buktina potretna ge sakieu kasepna, surup jadi putra menak teh. Nya ieu lalaki nu matak kagageloan awewe teh. Pikir nyirapiah mimiti gedag. Rek kabengbat ku nu kasep. Ceuk nyidampi, "Kumaha lis, cacog?" Nyirapiah seuri bari nyodorkeun deui potret ka nyidampi. "Kumaha lis kinten-kintena?" Mbi, lain bangban, lain pacing, lain sampaka kuduna." Nyidampi seuri bari nungkupan sungut sarta tuluy ngomong, "Wah, Elis mah, nah kudu kumaha, rasa Mbi mah geus aduan pisan anu geulis kanu kasep."
lain kitu nambi ngan kitu wae embi langkung uninga kapan kuring teh geus boga salon bisa kumaha teuing kita sepuh-sepuh lamun kuring aya lampah nu teu pantes bongan atuh teu tibareto da ku abah oge moal burung dihaturkeun lamun nya nama ngan eta ari menak teh sok nyecepo ngarulujit ayeuna mah lajengkeun bae sugan juga jaga di akhirat tepang sukma pada sukma ari ieu lalepen lain ieu teu nuhun ngan kuring risi ya bisi ka uning aku sepuh ya haturkeun deui bae sabat keur kitu jebol Nyi Haji Raup nyamperkeun ka Pangkeng Nyi Dampi pahibut nyebutkeun potet sieun ka pergo ku Nyi Haji cek Nyi Haji nah anu rek dibeli teh Nyai omong Nyi Dampi ieu putra teh palai sinjang pangaosna 20 rupiah pek bae samping dicokot ku Nyi Rapiah tuluy dibayar ku Nyi Haji indungna Nyi Rapiah kontan Nyi Dampi amit tuluy balik ku Ragiru lantaran atoh dumeh nampa ladang samping batina gede tah tadi ku hidup tos kakuping kutipan tina novel ya jadi intina novel nu tadi teh nyaritakeun kumaha susahna nyang harapan rumah tangga ya jadi bagaimana susahnya menghadapi sebuah rumah tangga adanya hasutan-hasutan dari orang itu mempengaruhi terhadap sebuah keluarga ya. Apalagi novel pada zaman dulu atau cerita pada zaman dulu biasanya dipengaruhi oleh intervensi kedua belah pihak atau keluarga ya karena pada zaman dulu masih feodal. Jadi peran orang tua sangat berpengaruh sekali ya. Jadi ada 5 hal yang ingin Bapak bahas dalam kesempatan ini ya. Nu kahiji nyaeta atau yang pertama yaitu mengenai tema ya. Tema dina eta novel teh nyaeta ngeunaan godaan atau hasutan karena hiji rumah tangga ya. Nepi ka eta rumah tangga teh hancur akibat hasutan. Ya. Maka judulna disebut Barwang. Ai barwang teh sarua jeung racun ya. Jadi racun-racun yang mempengaruhi sebuah rumah tangga diantaranya salah satunya adalah hasutan ya. Pengaruh-pengaruh orang. Salajengna nyaeta latar. Latar teh kabagi 3. Aya latar tempat, aya latar waktu, jeung aya latar suasana. Nah, latar tempat nyaeta di dieu aya bumina Nyi Rapiah, bumina Ujang Kusen, bumina Haji Abdullah, jeung bumina Om Kusman. Ya, aya oge tempat gawena Ujang Kusen nyaeta di pasar. Jadi pagawean Ujang Kusen teh diantarana nyaeta dagang di pasar. Jalma beunghar, cuma pagaweanana teu menak siga Om Kusman. Ya, jadi pada melan Ujang Kusen teh sariosan di pasar. Mung dina ieu novel teu dibenar, teu dibahas ya. Salajengna aya waktu, aya beurang, aya peuting, tangtu aya sore, aya isuk, eta waktu. Salajengna suasana, aya ambek, aya suasana bunga, aya suasana sedih, oke tegang. Ya, yang harapan hal-hal nu kumaha pi kajadianana ieu keluarga teh. Ya. Anu salajengna urang ngabahas tokoh jeung penokohan. Aya 5 tokoh dina eta carita ya anu ngeusian ieu leunjeuran carita. 5 tokoh teh diantarana Nyi Rapiah ya. Penokohanana watakna Nyi Rapiah nyaeta kabitaan ku batur, babar kagoda ya. Nepi ka keluarga lagi kan hancur ya gara-gara hasutan batur. Ya, kagoda deui ku Om Kusman ya. Salajengna aya Nyi Dampi. Nyi Dampi tukang mangaruhan batur ya, pagaweana kitu ya, jualan bari jeung mangaruhan batur. Nu penting manehna mikiran duit kumaha menang loba ya. Salahnya oge aya Ujang Kusen. Ujang Kusen teh salasna boga watak anu kerja keras ya. HDHT ya. Terus alus kasasama ya. Hanjakal manehna memang kurang alus dina masalah takdir hirupna ya. Jadi beunghar tapi lain digelarkeun ti jalma nu
menak gitu ya. Salajengna aya Om Kusman. Nah, Om Kusman sebenarnya boga sifat halus ya, someah ya. Tapi hanjaka manehna sok resep ngagoda istri nu sanes ya, kumargi suasana zaman harita feodal saha wae nu dipikahayang pasti kalaksanakeun. Jadi ku kabawana suasana feodal eta akhirna sifat Ujang Kusman oge jadi goreng. Salahnya aya deui ibuna Nyi Rapiah. Ibuna Nyi Rapiah di dieu haji ya, mung lain ti golongan menak ya. Sae ya someah HDHT ya. Terus aya oge ibuna Om Kusman, keluarga Om Kusman jeung Ujang Kusen. Sadayana kapangaruhan ku pola feodalisme ya. Saterasna amanat. Nah, jadi lamun amanat mah ningalina dina permasalahan jeung solusi. Jadi dina eta novel teh permasalahanana tadi hasutan-hasutan ti keluarga sejen, ti jalma sejen kanu hiji rumah tangga ya. Solusina naon dina eta carita? Solusina urang kudu kuat teguh pendirian ya. Lamun aya takdir ka urang anu kurang alus, urang kudu sabar sarta sumerah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi intina amanat tina carita teh urang kudu panceg pendirian ulah babari kahasut ku jalma sejen nepi ka rumah tangga urang ge henteu kagang ku eta ngeunaan amanat nu aya dina eta carita. Mung sakitu pedaran dinten ieu hatur nuhun wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.